Neng, nggak hese. Itu atau penyebut hese nggak begitu. Aduh, barang yang sudah dimasukkan nggak boleh dicabut kembali. Namun tadi ganti ngaran kusenar, ambil dicokot lagi. Di sini pun tak aing. Wayahna, sing sadar suhenar ya. Wah, koslet dia. Si ada silopan ini. Silopan. Ya. Lo sudah orang Abi badai keuluman dia selfie lah ya. Nyasanya antosan. Ngerasa tapi Sampai ya tuh. atos. Kalau betulan nengnya. Kalau betulan sedang antara tuang di ulu mana mah. Ini. Assalamualaikum. Hujannya ini. Hujan. Sunuhun. Abdi mangan ngiring tinggal we ieu teh sumpingan ieu teh. Hai ngobrol sakedik neng. Mohon banget. Mana raosna janten panganten. Ih, sanes kuhujeng neng. Kumaha tah raosna janten panganten. Deg-degan. Pada naros kasih AA. Si Ate terus kami rumah beras nikah 2 tahun bobogohan pas langsung nikah di jamnya putra kesambiji gitu ciknya baru putra ini main sama bujuk sumpi kan tapi tetep ya sanaos usum corona karena ulah itu dicabut ulah ulah jaga jarak rapet lelahnya rapet intinya neng iya bungun dan jika main bola hari main bola kapan mau bertanding sepak bola minimal eleh salah sahiji minimal eleh 0 4-0 bagus kan ke bulan madu juga sepak bola minimal draw neng tak mau rame teh urut karasan biasa sumpi aja pas enak ya mun Bapak Suenar buka bukan hajat ieu teh Pak Suenar
Ing Kurnia, Raja Saluknya, abdi mah maksa teh ieu kauleman pasuhena atuh putra nikah. Aduh, kapan? Sanes pasuhena sanes. Iya abdi mengayakin ke Dewi kayak gitu. Laras ieu sanes pasuhena. Coba punten sekedap. Abdi bade tumaros ieu teh. Pasuhena sanes. Pasuhena sanes. Janten Kurnia Raja Saluk. oh, lepat ya. Bisa ngalebet amplop. Pada di sana. Ih, abdi salah pan abdi salah. Abdi lepat pada di sana teh ya. Wah, aduh ieu kumaha neng atuh da ieu amplop geus asup ka kitu. Ya tuh kumaha ieu. Aduh. Ya da abdi pada ka pasuhenar atuh kumaha ieu teh. Aduh ya amplop atuh. Pak amplop geus asup atuh. Ayeuna ieu. Naon? Saya abdi teh datang undangan teh ka putrana ka Papa Suhenar putrana nikah. Ya mah sanes Suhenar Kang Ing Kurnia. Ya amplop geus asup ka ditu pangkat dicadak deui atuh aing mabuk. Salah atuh pan atuh Pak amplop. Papa amplop atuh. Bener aing kalem pam. Aduh. Barang yang sudah dimasukkan nggak boleh dicabut kembali. Apa nabi teh salah ya mau beliin pasuhenar? Ya pokoknya ingat peribahasa. Ingat peribahasa. Sok. Ayo. Amplop sudah sudah amplop salah. Ayo kengke digantian. Jangan sadar. Bener aing bener. Amplop atau ini amplop amplop itu sudah tamu ya Bapak amplop Pak Bapak tamu nyengke heula atuh amplop atuh maka di awal dari amplop mau balik aduh amplop pesnya kepada dicekot ya gantian ke pasuhenar Pak digantian ke pasuhenar belum bisa gantian bener tuh anjing neng atau bantuan itu bantuan neng ngesek itu aku penyebut ngesek gitu aduh barang yang sudah dimasukkan nggak boleh dicabut kembali ayo isin Abdi teh salah datang kita pasuhenar. Abdi mah ka pasuhenar. Amplop geus diasoblah. Ibu tolongan. Ibu tolongan. Amplop geus diasup. Enggak diakut, ibu tolongan. Enggak diakut. Amplop abdi geus diasup salah. Salah kita masih ada undangan teh ka pasuhenar. Aya jalan aya apa? Ya ieu teh pan pasuhenar. Hei. Ngasen nu hajat teh ka ti heula karena suhenar ayeuna. Geus akhirna waktu percaya ieu. Kang Ing ganti ku suhenarnya wayahna ieu badak. Bawa kadi sakada bapak kadi rasa. Bapak bae tolongan di abdi aduh ieu manganin duit tangan sakitu-kitu na atuh anjing. Bahkan ieu teh kita lepas undangan. Kadang nama ka pasuhenar. Nya. Oh, mata kaya nama mensiasati na yo. Nya, pun percaya yo. Nya, kancah ku suhenar ayeuna. Kudu percaya. Daek. Ari ieu teh aing nu gawe baban edan gitu. Masa atuh meuning sarua ka
baik ya masalah. Mending nanti ku sih. Kudu aya bawa pakot. Jalan adik aja doang. Iya mereka perjanjian nanti lah. Iya Pak. Iya Pak. Pak Nabi teh upload teks asup. Ya. Abi rek onangan teh ka Pasuhenar. Ya. Kita ternyata paing kurnia si Raja Calung. Geus ayeuna berganti geus Bapak Suhenar lah. Bapak Suhenar, Bapak Suhenar. Lamun tadi ganti ngaran ku Suhenar, amplop dicokot teh. Kumpul tah aing bayahna. Sing sadar Suhenar ya nama. Lain mana saha Suhenar sanes. Suhenar urang saragam ke. Bapak Hajat hayu ayeuna. Sok Bapak Hajat. Iya tuh kumaha ya. Si Suhenar. Tengah iing lah ku abdi iingna. Lamun anggar iing ku abdi cokot teh amplop. Bukan dong. Istighfar. Jalan. Sok hayu Suhenar. Suhenar. Bener. Diganti ku Suhenar. Bener. Ayo kamu Suhenar, lu jangan lupa. Punten ka dayana. Suhenar. Ayo Suhenar ini. Aduh, cokot teh. Bapak, hari Suhenar we salangina Suhenar. Suhenar nami. Suhenar. Nuhun atuh, Pak. Ibu mah ibu. Ya nuhun pisan ka Bapak Suhenar nya. Nuhun pisan neneknya. Nah gitu. Sana mina. Tadi cokot teh. Suhenar. Kemudian Neng mana Neng? Sana mina bapaknya. Hah? Ini kan sakang bapak. Nuhun. Nuhun ka.